Jang, ojek. Pas butuh duit wae buru. Ojek, heeh. Jagoan ti tadi urang ngagupain keselan di dieu tuh. Rek ka mana? Rek ka Cisalak. 50.000. Mah teuing emang. Bae kayu ente tuh kudu 50.000. Mahal teh euy. 50.000. Bae lah aing. Heula. Langsung penyakit. Jarakna kudu 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, di dieu. Oh tuh belah dia. Di dieu. Bae lah nu penting. Tapi aing ka Cisalak. Kudu jaga kesehatan. Siap. 50.000. Bingung. 50.000. Siap, geus. Berangkat. Geus, tepi. Capek aing teh kumaha aing teh 50.000. Wayahna ayeuna mah kudu mayar ongkos. Sumpah nyakit kudu jaga jarak. Aing Unggal penumpangnya juga gitu. Ini capek lu kumaha ieu teh aduh aing mah Pan cek urang tadi gitu jaga jarak 50.000. aing teu kaharti bener aing. Ya. Lumayan udah. Nyana kitu mah geus aing lumpat atuh. Dia kudu ngojek jeung mayar 50 dia. Aing mah. Mau nih, eta naon di handap? Nah. Iya. Ya, Naon? dicukur nih. Cukur aing. Ganteng. Ganteng euy. Ganteng atuh. Urang garek di hayang di kitu sopak lodong ge ya. Di sopak lodong. Man aing Set. Yo aneh sih. Maneh mah rek oge di cukurna meh aya bukan. Eta. Yang ngahina ka aing tah. Ngahina. Kan tadi atuh. Tadi tong jauh. Cing ngariung Naon? dia. Lain euy ulin sarua jeung refreshing urang di nu kieu teh lantaran nu penting sehat kan awak. Sugana ya we. Nah, aing teh make kacamata euy. Enak penting aya we ngaliwat teh kumaha mau nih. Biasana teh belah di itu tuh sok datang ge euy trek ku aing mah. Wit wiu. Cunihin sih mah pada dicukur. Belah sate kabur cunihin budak teh. Cunihin. Heeh. Pada dicukur burung payu cenah. Aing ge da tukang KWW aing. Sok lah. Selamat siang. Siang, Pak. Ada apa nih kumpul-kumpul? Lagi mejeng, Pak. Jam berapa nih Mejeng? Sini. Kumpul. Hei, otak, ngumpul. Berbaris. Baris, otak, baris. Pak. Cik rapat. Siapa? Siapa? Tanya si aku saya, yo, enak. Hiji teman hiji seberapa? Hiji teman. Dua atuh. Wah, salah. Salah sabaraha. Salah. Nggak 11, atuh hiji mah 11. Push up, sia. 11 cemen siapa tuh dah. Buru. Ngajawab Hiji. kalau kejong Aduh. Ngus ah. Wah, kuat push up teh. Nah, ini iya, di kacamata katingalina mah rada iya, rada jiga rada pinter. 2 kali 2 seberapa? Berhasil. 2 dikali 2. Oh, 4. Salah. Atuh, 2 kali 2 4. Salah goblok. Ya, hui dikali 2 kali ya peak atuh berenang. Beak. Pusat siap. Siap. Pusat. Patita push up kabeh. Belegung. Cemen. Ngus ah. Ngus. Balik. Cemen Pak. Ah, pusat siapa katingali tinu beungeut lagi bodoh ieu mah. Pusat. Push up. Siapa tadi pertanyaan oke siapa push up? Bae tadi lagi bagus soal jakongan mah bisa. Gitu aing mah. Push up siap. Dibantu Ah, hitut tuh si koplok teh. apa mau nya da? Siput hitut deh. Aing mah gitu aing mah ah. Dibere pertanyaan teu bisa. Push up teu bararisa. Sok, pada kan kumpulkan uangna. Duit, situ uang teh kalau tulang cilung gitu. Sok, bro, kumpulkan. Kudu duit. Heeh, duit. Wih, Syarija. Sok. Beakeun kita kadinya. Bro. Sabaraha. Beakeun. 50.000. Bikeun. Udah jual beas. Bro. Ya bos. Bikeun duit teh mah. Otak, mana? Duit teu boga itu teu boga. Sirah teu di. Merek teh. Bikeun. Oh, sok kadengkeun. Geus. Pan lumayan tuh. Iya, curiga ini. Aparat. Aja mau gede nama gua aparat. Aparat lumayan. Geus. Kemana Pak? Pak kemana Pak?
Aing ngaduitkeun sakitu-kituna. Ampan aparat sia teh. Duitkeun sakitu-kituna dicokot. Bro. Ayo naon. Yo. Di lemur gujrun. Ayo naon? Aya jelema stres. Jelema stres. Gelo. Awakna badag. Ngaku-ngaku aparat. Nya nu gelo cek aing siam rompi teu. Rompi. Hidung. Belang bahar. Gelo. Ari kitu kumaha? Gelo. Iya. Panas aing push up mere duit si goblok. Gelo. Bos. Bim. Aduh, kenaon Den. Berkieu we ngopi gaya make kopiah maksudnya kenaon teh eta tadi sari. Aya di ente ulah gaya-gaya penampilan kayak ulah ngerasa gengsi make kopiah. Kopiah itu kan ciri orang muslim, nu di kopiah mah naon ngelestarikeun kebudayaan urang gitu. Oh, pusing. Kamana wae maneh jiga nu parusing kitu. Aing dengan pelet pusing ti dukun aing. Astagfirullahaladzim maneh ngan pelet. Namanya ngajenghok maksudnya kumaha? Aduh, Den, eta teh musyrik sia. Maneh pelet. Musik kumaha musik aing hayang payu tuh sih. Teu da. Iya, mah eta cerita hayang ka awewe. Oh. Hayang ka awewe neneangan tukang pelet. Oh. Maksudna nek di pelet. Oh. Awewe eta teh. Da ayeuna mah teu main nu kitu mah sia. Aduh, astagfirullahaladzim. Istighfar tah 3 kali mah. Maksudnya kumaha sih, Bim? Yeuh, entong sok bulat pelet gitu eta teh musyrik nu kitu teh. Urang mah sagalana pasrahkeun we ka Allah. Anu penting mah daekeun atuh Bim lah. Eta teh penyakit eta teh. Anak kuduna kumaha atuh? Yeuh, kieu we kurang jelaskeun. Heuh. Pamajikan tukang pelet. Nyaho Orang aing. keneh teu. Oh, geus kolot. Geuning geus kolot pamajikan tukang pelet teh geus kolot. Yeuh, kieu we. Goreng deh. Eta geuningan. Lamun pamajikana geulis, artis Kawah Syahrini tak kakaret dae tukang pelet. Emang tukang pelet teh geus nini gitu. Geus kolot. Oh, manehna we nya. Oh, guling apa ya? Istighfar. Manehna jiga